Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dara lamang apa keur galalau, lamun keur galalau keur nyereri hate, pokona keur nyeredet lah, pokona segala rupana. Nah, ieu cocok keur mararane anu keur galalau, soalna sim kuring arek ngabahas tentang jampe ubar hate nya. Tapi satacanya abi naros heula kumaha di bumi eta dararamang keluarga sararehat ya, mudah-mudahan atuh sing sararehat nya tong sampai ka dipasihan kageringan nya di zaman kiwari mah, soalna sieun ke rumah sakitna misi disangka corona. Ya enak abi bade ngabahas jampe ubar hate, tapi subscribe lah channelna. Di handap video ya tulisan subscribe, sok dipencet lah tombolna. Namun misalkan atos abdi ngucapkeun hatur nuhun, mudah-mudahan video sim kuring ieu tiasa nyandak keberkahan sareng kamanfaatan kangge orang sararea nya. Sok bisi bade ditulis jampena bisi paragieun nya, engke mah bisi butuh, bisi ayeuna mah teu keur nyeri hatena, tapi engke sawaktu-waktu karasa nyeri hate mangga dicobian jampe nanya. Sok dangkeun. Bismillahirrohmanirrohim. Rup kurung rap kuring cang, dikandung dibawa nangtung, dikundang dibawa lempang, sang komara datang. Tah eta jampe ubar hate zaman baheula mah nya. Tah eta teh sabagian sejarah tentang jampe-jampe karuhun teh nu kudu dijaga ku urang, dari lain ku arurang kusaha deui atuh nya. Da sim kuring mah kur tiasa ngingetan hungkul tentang jampe-jampe nanya. Sekali deui abdi ngucapkeun hatur nuhun kanu atos nge-subscribe, bilih aya komenan sok mangga di komen wae, bilih resep kana videona sok diklik tombol like nanya. Lamun bade dibagikeun, bage di share, sok mangga wae. Pesan terakhir ti sim kuring, tong hilap kana sodaqoh, tong hitungan lamun arek sodaqoh, lamun pas Jumatan aya koropak sok isian nya. Mun sakitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.